Gusti nu agung aya we musibah teh keur mah dagang teu payu kurang kapayuan aya dak iron kering deui naon teh jadi duit boga sawah sakitkeuna dah aku kudu dijual oh teh ah jual we bukan we aya nu rek meuli ih bukan kasih aceng ka sawe Pak Haji gedaekeun meureun di nu agung. Alhamdulillah ya dunungan kemari panen jambu hair 40 juta jambu batu ya sigana RT wae maduh mantul pokoknya. Assalamualaikum Ceng. Salam beh gimana Aduh biasa we Ceng batu ka dieu keur mau usaha ki aya we Ceng pangabutuh teh mau sebutkeun pangabutuh mah eta musibah budak gering ayeuna teh kumaha tuh emang heeh ieu babeh teh lamun teh mah aceng butuh ieu mah lamun aceng butuh babeh kan apal boga sawah di ditu terus tah rek dijual Ceng kira-kira aceng butuh tuh ke sawah bagus gampang gitu mah terus apa tuh ya naon Ya. ceng minggu bonsai mari bonsai karena itunya jauh bonsai jadi Ceng atuh bagus sore mah paceng disang harapan sawahna bener ya Ceng bener atuh alhamdulillah aya we ti mana we Yes. milik mang aduh geus gajihan si Haji geus panen buah pokona disang harapan sore ini sarepan sawah nu di kidul nu kieu nu 2 kotak berapa teh apa Ceng geus nu hariwang sore ke hari disang harapan sawahna bener Ceng bener deal awas isukan sore sore sukan paceng tukar sawah siap siap lah nuhun Cengnya oke sami-sami aya we tinggal mana kebenaran ya si Aceng Ceng uang tadi datang tadi depan pasti si Aceng saya di sawah ya mana duitnya ya nak naon ay kamari cina sawah teh bisa harapan ku maneh ada sedih ka Pak Haji ke apa dia kita tadi teh acek di jam sore teh yang harapan sawah nu babe ieu teh pagi perjanjian ke sore sawah di sang harapan gua acek apa dia geus sang harapan kurang kumaha ieu teh bisa harapan lega sawah naon sebab Aceng maksudna malin di sang harapan sawah nah atuh seteh dibeli penemani kamari dibeli majarin kamari mana naonan seteh Aceng